hartosipun wiwitan Dupitara hartosipun kraton kedaton opo iki tangan karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejiabi ti salebeting pagelaran Jawi karaton nagara kajinan nagara awu langit doh iki nagara sampun kaceluka kandang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakonsara mansa nagara doh iki nagara berat benghar bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit leres karaton anu ditaretes ku Inten Rinukmi iki ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina hingi bibisik Prabu Jagat Netra doh iki Mangnusa pengawak denawa jangkung gede simardada bewa simros taya papadana pasemon lir bang barongan upamangan dika geleger lir alas bengkak doh iki sotsan nyorot lir surya kemar jangkung gede simardada bewa simros taya papadana leres ingkang sampun wontening setinggil binaturata lengahing dedampar dan tapi nalipiting sosok sari nenggana waratna iki lemek paput prangwedani kinanda wida jebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe raksukan kerajaan ditaretes Inten Rinukmi murubmu biare kadia kunang-kunang doh iki remagan klian patih jagat sakti lan jagat denta salaku senopati iki sami tungkul hamari kelodat nyembah dari mangsabda ajrih ningali pamur nalendra watekwanto sang nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan walah iki nanging sanajan gagah sakti mandraguna istuning kahawa kanjeng kasarakahan teh diange abong wujud diu awak buta diri terhing resaksi leres ari pagaweanana naluk-nalukeun raja-raja nu aya di Marcapada sakur raja nu parantos taluk teh kedah ngintun upeti unggal taun jadi sugihna teh ku pangirim leberna ku pamere suburna ku pangintun iki saha nu teu taat tulta teu taluk paling untung ditek-tek leungeun sabelah raja biadab raja paskis pangaruh tina kasaktian kamandraguna ananging saderenge pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani sorak kena haladri ya apa betul ada hiburan seni suara iya belum iki
gamelan maningaken gamelan di mana ya teh mang aya pan anu dikiri harga kilona baik ada saya riring hari pas sindirama ngandung pepeling aya Pak Agnes di Cikidang badai mang eta badai yang ngawita midang Kang Budi Kalimangis ibing dewi cepraka antara aya Padudung sareng Pasep Sudrajat Sumpi bineka ringkak sejenak Pak Haji di busana maneka warna seretinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Irma kapus petang kemudian nangiang Pajrake sarwaruma Renggeng manik narawata Narawata di pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan Awu-awu langit Mang Nusa pengawak denawa Sang Nalendra Prabu Jagat Netra remagan klian patih lan senopati sami tungkul hamari kelutat timah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor Nalendra watek wanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tidak katimulan kagagakan kasaktian lan kamandragunaan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Patih anu payus di piagul kalayan dipireus ku Akang Yap kahareup ieu Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati semaheun abdi-abdi sapangeusina nagri abdi Gusti nampi kana pembage kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku anyuk panjenengan Sri Paduka sugema ngaing boga pati regreg sora handaruan simaan wibawaan hak nuhun pujastuti patih ditarima ku Akang kalih nati eta aya pikersal naon purwadampa Gusti kersahan di malam kelanan salse we salse abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktos ka honyuk panjenengan Sri Paduka heg ditarima
kahunjuk Kakang Pati nuhun kiadi kali nanti eta atuh tansah diajeng-ajeng aya pikeresal naon paduka bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasangakeun hag nuhun tih kaulah purwa dihaturanan lingi saperkara masono daw leres kadua nati eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Kipati Senopati geus bisa nyaosan kana pangangkir akang tahu leres timalan paduka sae teh kalayan sakaligus akang teh rek mere pangajen anu saluhur-luhurna Kakipati ka Senopati oge ka sajumlah aparatur nagara oge ka masyarakat anu geus ngarojong kana naon rupa hal pamaksudan urang sararea di ieu nagara tahu nuhun Gusti heeh penghargaan deui kalayan umaja kaula salaku raja menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan urang jeung nagara tahu diestokeun paduka diestokeun Gusti heeh sakedahna ulah da puguh urang teh boga nagara anu sakieu nagara berat beunghar karaton oge ditaretes ku Inten Rinukmi di selapan emas putih emas kuning Mas kuning eta kula di malang tinggalna teh obroy kulan Tayeuna eueuh hiji karaton anu ngimbangan oge eueuh hiji raja anu sakti di alam dunya lintang ti kaula deh ieu sanajan raja kaya urang sararea teh leber ku pamere sugih ku pangirim sugubur ku pangintun tapi da puguh maranehna teh sasatna teh raridon da puguh geus taluk geus taat ka urang sararea tahu katenan malahan urang pikeun ngalegaan jajahan teh menta supaya taliti talungtik nagara mana wae anu acan taluk cantaluk cantunuk sabab nagara Astina, nagara Cempalareja, nagara Mandaraka, nagara Wirata, nagara Mandura, nagara Cedi jeung nagara Setragana Mayit kabeh geus tunuk taluk ka urang wah tos kiblat timala geus ngiblat geus taat ka urang tahu jadi kuha sakitu menta supaya sarerea sing jadi prihatian kalayan umajak menta supaya jadi intel negara mana wae anu can taluk anu can taat ka urang timbalan buat dacan kiblat iya bagian humas maupun adi rupina cing bagian lapangan teh tadi dinya paduka sadaya-daya cing ulah sadayana nagara nu parantos taluk teh parantos dicatet parantos ngintunkeun upeti ka urang sadaya leres ayeuna taun anu anyar istuning pararunah sadayana oge upeti-upeti ti luar nagara parantos rek parantos teu aya anu nunggak aya ulah malihan aya nagara leuletikan ti Jatiwinu Haji lah parantos ngintun upeti nyaeta goreng mujair nila lila Prabu Didin ulah Prabu Didin leres atuh cenah di nagara leuletikan ti Palewetan eta ti naga ti Haji Ustad Ayub ti Prabu Ustad Ayub atos ulah parantos teu nuhun ti Prabu Agnes atos Prabu Agnes di Bantarujeg aya ka dieu ti Cikidang Prabu Sudrajat aya ayah ngintun jeruk nipis Prabu mawane teh jeruk nipis sering jeruk bali di percetakan aya ayah hah
Pak Mandela teh geuning percetakan ayah di Jalaksana Raka Batara ayah kurang Cirebon eta mah tos gitu nuhun nanging aya nu teu acan taluk teh mana nyaeta negara Amarta sareng negara Dwarwati saha rajana teh Prabu Batara Kresna negara Dwarwati mah upami Amarta mah Prabu Yudhistira deket anak talus acan eta can taluk ka urang teu acan naha liwat eta kalangkung kula duka kumaha duka aya naon tah lamun rek ka Amarta teh sok linglung ngadak-ngadak kumaha duka tempatna perbatasanana ditingker meureunnan di awuran keusih ku Ustad Haji Ayub bisa jadi iya kawin nu haji mah teu linglung da Pak Haji didina bagur pisan mager pisan iya gitu di awuran uyah meureun teh jadi Pandawa mah Yudhistira mah can taluk dacan paingan loros meureun nguntuk ka aing duka wayahna negara Dwarwati negara Amarta serang sasar bolangkeun ulah aya nu nyesa ancurkeun nepi ka akar-akarna tuman sarua jeung nantang secara teu langsung eta urang Amarta timalan siapkeun wala dia balad tamtama semak tasika pedang tamsir gada bedi rasa panah limpung kepung ti belah kidul jajarkeun belah wetan gegerkeun belah kaler cing tarorojol belah kuron menta supaya siapkeun tenaga diestokeun kulan Gusti mangga abdi Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinema paduka saha jagona Amarta teh moal sieun aing tong borok make jeung raja di dunya urang sawarga dewa-dewa ngaganggu aing dieuneukkeun ku aing sawarga widadari ku aing cenah turun kabeh ulah peuting cenah mencetan aing bari ngeueum aing di Cipanas bari ngerokan pantes reuteum dina awak aing widadari timalan widadari kabeh cenah ngeueum di Cipanas balikna jadi nog asin kacang asin pengen tidak naon widadari ompong metong dikangkir tak itu di malam pokoknya Amarta serang Dwarwati serang saha notifikasian ku aing di malam kumaha kira-kirana nanging aya sakedik ka awon kapi ujug paduka naon manawi bahan katampi upami teu katampi mahapunten bae aya kamandang sakedik jang upami ngange jalan diserang Amarta ieu teh bakal ancur-ancuran urang deuna naon ai bajuang mah rasiko setiap perjuangan pasti aya pengorbanan wajar sumuh nanging kahiji waktos bakal lami pisan lamina teh di negara Amarta mah canggihna luar biasa kulan Gusti tong borok make jeung di pemerintahanana eta di kampung-kampung oge ayeuna teh internet teh aya ka monitor abdi ge pan sok Facebook-Facebookan kulan Gusti iya email-emailan canggih iya tak kuha sakitu kumaha tuh
ayat China herang laukna benang supados urang teser anu korban harta kekayaan teka luar tapi Panawa bisa taluk ceng kumaha tah kumaha ulan upami ningal kana sawatawi sejarah Pandawa mah upami lanceukna nyerepang gedena Yudhistira eleh teh kabeh oge milu eleh jadi jibeh eleh hiji eleh kabeh syahate Pandawa margi taatna adi-adina kalanceukna teh luar biasa sareng ai negara Amarta mah negara anu religius negara anu bener-bener agamis asa pupuhuna benang-benang kabeh oge upami ieu mah upami dikersakeun aya widi salira upami Yudhistira Raja Amarta diculik dibantun ku dia disandra ange jaminan Yudhistira dipulangkeun deui ka nagara Amarta tur salamet tapi Pandawa kudu sujud kudu ngirim upeti unggal taun ti nagara nanakeun jadi raja Patalukan pinggah gambar watas pinggah gambar watas tinggal nak kiri-kiri lagi tendera ya ingkang hamidanget ya Bagja Cemerlang Gadupati teh ulan cemerlang aing boga pati heug bonusna ti aing hayang di hotel berbintang mana maneh hees dibebaskeun maneh nyanung we hah ayaku dek di mana dapat milih ka bulan Gadupati teh hayang bulan madu di Cipanas pe di Tirta Sanita nuhun paduka keke ai anu nyulikna Yudhistira saha kira-kira sawios abdi Gusti Sangem oh sanggup Sangem heeh ai kana culak-culik Bagja ngan KDW abuskan negara Amarta macing hati-hati wah kedah waspada ai kuku sepele nu kitu ai aya kitu ulah nganggap enteng ka batur ulah nganggap enteng di atas langit ada langit eta we prinsip mah urang sing hati-hati urang teh ulah boga rasa geus luhur emu jemarku pandaran sugih ku pangarti hei jempe sia ngecebrek we punten Gusti punten kade urang pilih lepat ieu ngawartosan kaki dulur percaya euy wah kasaktianana percaya nanging dinten iraha kaulah kedah nyulik Yudhistira Raja Amarta entong diisuk pagetokeun ayeuna tah aya deui cara lemes lamun kitu cara napikeun ngancurkeun Amarta teh serang ti jero wah di jero serang ti jero kumaha asup maneh ka Amarta deketan maksudna kadenge ti tadi ku aing ye negara Amarta teh negara anu religius negara agamis agamis bang wayahna maneh teh kudu teuleum diajar heula ngelmu agama singoloto pikeun ngadudomakeun urang ditu maneh kudu nyulusup api-api jadi jelema anu beragama tapi kudu pertengtang maneh dina agama abeh dipercaya wah katemna cing pinter ngadalil heula supaya urang ditu kataji anu bakal kataji teh jelema-jelema anu agamana sumogol anu can tauhid tah eta supaya babari kagenyon heug elek kete kumaneh deukeutan jelema anu pangabutuhna gede atawa jelema anu frustasi jelema anu raheut hate anu putus asa anu kitu kumaneh babari doktrin cenah jadi
pemberontak pan moal dicuriga ai urang ditu keneh mah tetep tapi ai dalang-dalang nama urang-urang keneh Urang kene. Nuhun kulan Gusti hancurkeun bawa ti dieu alat-alat ngabom amunisi jeung sajabana Wah, canak serbuk. siap dupi cara ngolona bejakeun kitu paeh di nu kitu mah jihad we kitu Kitu we jihad. Oh. Alasanna mah. alasanna mah gara sok moal teu kabitaeun jelema nu sumogol manu can nepi elmuna nu can tauhid Yo kirim ya itu. homo jelema anu dina agamana geuleuhan mah teu kaopan teu payaan tanu kitu nu gampang kapangaruhan mah deuleu timalan bejakeun we widadari kitu bakal mapageun kitu Apakeun lamun paeh daek bunuh diri bari ngarugikeun batur bakal disambut bidadari. nya keun widadarina mah urang neangan Neangan. tukang surabi heug urang wedakan oh Neangan itu iso medakan. sae kulan Gusti mangga heeh tak kitu nya sok siapkeun tadaga tah nu bieu bawa tah nu ngabeledak Bawa teh kembang api teh mah. timalan Jangjing sieunnan budak TK. sanggup atau henteu mangga urang siapkeun Gusti dinten iraha kaulah kedah lumampah tong diisuk pagetokeun ayeuna maneh init paling sulit anu ngaran Yudhistira Raja Amarta ampun kau tutas pangandika beralu mampah jeung lumaku tiadi di kantune ku akangnya sae urang sami-sami bajuang we urang Sewang-sewangan tugas. sewang-sewangan pikeun ngagedean dunya urang nya sakitu hayu permios paduka bra angsa damel sapadanya bra kiadi gande raya lumunur mimitin raya ngrana gande raya lumunur mimitin raya ngrana kondor saking pangkonan nalendra deket-deket anak talus eta urang Amarta nepi ka teu beunang can beunang Laras eta kalah. kumawi kulan Gusti hese pamadeganana istiqomah urang Amarta mah Kuat pisan imana. kuat pisan imana kulan jarang da bangsa urang anu tiasa lebet Wah, nama da manehna hatena geus kokak aya dina kakosongan jiwana daras. istuning ispinuh ku pengabdian Wah, eta kiat teh. eta anu jadi kakiatanana urang-urang ditu teh wah da jelema Jami sekali-kali ayeuna kitu sote sing inget aya jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu asok aya robahna sekali-kali makalamahanana teh. kapan dina sakalian butuh mah idealisna teh leungit teh Leungit teh. iya biasa jadi timule pangabutuh Babari we teh. pikeun ngagodana para pejabat supaya tijuralit mah pamajikanana cenah maksa Eta pamajikanana hatena eleketek supaya oh kitu tah hayang beunghar mah benar karek ketek itu. timalan Sina ngadorongkeun ke salakina. cenah ngarojong ka salakina supaya salakina nyengsang tina pengabdian boh lahir boh batin umur tak kitu memang urang moal mampu keur ka jalma-jalma anu bener-bener istiqomah dina pengabdian ka hadirat Gustina Leres. ya tapi pan aya bongohna Daya lemahna atuh buang. engke di mana maranehna kagoda tah jadi yakin anak buah urang teh bakal ngalobaan Wah, laras bakal loba timbalan heeh tak kitu lir pendra Iya iki. barang nuju raos aya dina obrolan Iya iki. sapraptane pun ieu panengah Pandawa Arjuna Leres.
anu kagungan tekad bade guguru ilmu kai raja katariku kagagahanana katarik katajiku ilmu pangartina Iya. sampurasun syahadah sorak kenal dia Ayo, betul. anak dayo Ayo, ada tamu bulan. Ayah tamu. Gusti aya tamu Ayah tamu kasep. Lah. Aya tamu Gusti bangsa manusia tuh. Tah. Tamu. Saha duka saha nama aya Widi lebet kaya idin aing asup ka dieu. Oh aya Widi aya. Ya para petugas eta tamu jajabkeun ka ieu karaton. Iya. Sampurasun Gusti. Ngahaturkeun semah baktos kohonyuk panjenengan Sri Paduka. Saya kaula Arjuna mana di negara Amarta diuk apunten kapengkeran mangga linggih duh kasep ieu jelema jeung saha anjeun kaula bae pangresa nyorangan laras kade bisi mawa bom ya jelema teh Parios, antos di Parios. kaget kurnirakan ningali dedayok ingkang sampun prapta Hariring tresnaning ati halang keteranang rasa rasa eling kayang widi Pak Sajim nung ngawang sabumi alam mangka kawasa sayakti urang kadu gede teu aya Warga sini padaran
akan ningali kakek sunera ningali dedayo ingkang sampun prapa kakek kunirahan ningali dedayo ingkang sampun prapa terus kena tihin pinasti karsayang tikin pinasti kersahkan Sang Nalendra Prabu Jagatnetra kaget ningali bangsa manusia bariti amarta sampun dumugi datengar saing pangkona Iya inggih. Arjuna ngarante laras kaula nun Gusti Prabu di Amarta laras sareng saha ka dieu Jun jeung saha ka dieu kaula wae pangarsa nyorangan laras gasik ditampi enggak ditaros naon sababna anjeun pangna datang ka ieu nagara dina hate kaula aya sababaraha kacurigaan hiji naha anjeun teh dek serah bongkokan atawa ngajak terang-terangan patutunggalan oko pikiran pati dek ngancurkeun bangsa aing si kan sokanya jawab kayaknya nyangakeun sadaya-daya sanes bade ngaganggu malihan kaula teh dongkapna ka dieu teh sejak magurun ilmu panemu jampe pamake kaula teh istuning katari kataji ka pati-pati ka pentang ku ilmu anu model kitu hoyong ilmu kasaktian kagagahan kamandragunaan sapertos salira margi kaula apruk-aprukan neangan ilmu kakidul kawetan kakaler mung ukur samet anu kapibana ayeuna teu acan ai ilmu dugi ka model salira mah wah tetapi saksi duh matu sakecap nyata kanyataan nama seueur raja-raja anu taraluk anu parantos ngiblat taat atuna ai urang Amarta teu acan ai kaula mah dah kumaha lanceuk kumaha nu jadi raja bejaan atuh ai di nagara kaula mah aya kaputusan raja teu tiasa kaula mutuskeun nyorangan heuh bejaan tetep sanajan diwartosan ku kaula nyorangan teh raja kaula moal nampi upami tanpa musyawarah anu mupakat saur manuk kesepakatan sadayana heuh teh undang-undang nu kitu teh jilakakeun teh iya di dieu mah kumaha ceuk raja kitu-kitu eueuh musyawarah nu mawi beak teh biaya teh dipake musyawarah teh leuheung lamun baraleg mah musyawarah geuning hayang di mobilan kabeh ngatur maranehanana kene leuheung lamun teu dipake kasempatan kitu matak ieu aing raja kumaha aing we geuning buktina beunghar aing ieu dawuh kaula nun
Rupina eta mah ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana oh cara teh genti teh pingkeun mah Dimaksa. Da beda aturan. genti sistem teh ulah kitu wae Turutan di dia gitu. di negara astina ge kitu musyawarah ngan bawahanana kabeh dulur-dulurna wungkul Citra Yuda Citra Soma dimanfaatkeun eta teh Golokan. Eta teh barare kana itu teh. ngararomongna teh kawas nu heueuh ngawakilan rakyat padahal ka itu nama jadi bangsat Aing ngomong mah carapetan teh. aya aturan mobil plat beureum dipake ulin Lain dipake di heeh di mana bangsa manusia bangsa aing mah henteu dan numpak mobil mah ngarempeyak mobilna ditumpakan ku aing mah Eta teh aturan manusia. iya Aturan di dia mah enak teh. eta anehna teh jelema teh kuluak leokna anehna teh Asa dicekal omongna. untung Raja Sakti nu sasauranana Oh semohon. Amun mana urang jadi anjeun teh katarik kata jika pati-pati ku ilmu kaula leres maksudna hoyong guguru ilmu leres tadi nama bangga murid. marukana ku aing teu kaharti meureun Dah kumaha pula. meureunnan curiga aing mah manehna terek ngala ilmu aing ke geus beunang ilmu aing dikekeyek Ya, benar. wah urang ucing-ucingan jeung aing papinter-pinter sia Sae. Arjuna kaula nun heug ku kaula bakal ditarima anjeun jadi murid kaula aduh Gusti Prabu nuhun kana kasayan manah salira jadi kaula teh sah di aku murid siswaku salira heeh aya milik Arjuna batur mah kudu nyogok teh Oh, batur mah proses. oh prosesna ge birokrasina teh komo di bangsa maneh mah birokrasi teh rusak Ruksa. Tadi nama moal. meja ieu sa amplop bari jeung janji ge henteu Benar teteh. nya hayang digawe ge oh meja ieu teh kudu kaeusian aya digawe henteu Kalau kabeang. nya mending kene bangsa aing bangsa jurig jeung manusia juga jurig mah Benar. Kalau wujud deh manusia. eueuh ka era kutang kacau jelema ayeuna mah Nah, wa kera ku takal cau. heuh cau mah daun cau tangka cau akar cau buahna ge buah cau rasana ge rasa cau Cau. Tulu ya benar kebog. gerapek tingali aya jelema mah irung jelema panon jelema leungeun jelema ari hate jurig Benar. Jalema kasaha teteh ka jelema Gusti heeh Ke jalema. jeung dina kateranganna oge dina katerangan abdi ge kaula ge sok nyaksian sok ngadengekeun ti Ustad Ayub yen ieu dunya teh boh di darat boh di lautan ruksakna teh ku polah-polah jelema Ulangan-ulangan. wah sugan kuleungeun-leungeun jin Ulangan-ulangan manusia kabeh. wah dina katerangan ieu dunya ruksakna teh ku marmot Benar teteh Ustaz Ayu. apa jelema mah tong boro kulakuna eta leungeun dimonyongkeun leungeun bari nyekel pulpen sakalina ka 60 triliun atawa 6 triliun leungit Leungit teteh. leuwih malah tuh Jahat teteh eta. lain garelo nya geus Lain garelo arep. aya ditanyakeun geuning itu teu ngaku ieu teu ngaku heeh hayang teh narongtot bohol kayaknya Kayang teu para recan.
lain ka bawa ku angin gitu duit Arjuna kaula nuhun dia aku murid nuhun pangresa aya syaratna tapi syaratna naon Aya pamerintah sekarang page. syaratna anjeun teh kudu jadi jelema tega heula kedah jadi jelema tega keur syarat tega kumaha sabab kaula da kakara dek ngamuridkeun Bari ka manusia. bari ka manusia aya syaratna teh ngamuridkeun ilmu teh kaula teh kudu ngakan daging jelema Wah, kan iba bener. Bok setan. tapi eta daging jelema teh menang murid-muridna kudu maehan heula jelema diteuk-teuk opat Gusti, kita kieu. saha anu kedah di alam nyawa ku kaula syaratna ngaranna Semar sanggup Semar biar menang menang Gusti petenge ati nira ati wis mama oi biar menang-menang Gusti petenge ati nira petenge ati nira ireng kalimpudan mega potara awalan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sakedapan botana wangsul Arjuna marganipun peteng penggalih Duh, ieu inggih. rasa kemanusiaanana Masih masih kene agung dina dirina leres. Gusti Prabu iya eta syaratna teh abot pisan kangge kaula nah ulah dipaksakeun Duh, ulah dipaksakeun gaya sajabina tidinya ulah dipaksakeun ieu pada syaratna teh kitu Ketiasa dirobi deui kuna. atuh digentos ku hayam camani loba di dieu hayam mah hayang ku jelema camani Anda waktu jalma penek. atanapi ku belum gurame moal cetek nu kitu mah Ketiasa digentos ka papir. Pak Haji Didin ge dikirim tuh teman nya ieu agamana cepel urang ngamarta Imana kanal bulan. awas ya ku aing ditenung ieu jelema Sang Nalendra Prabu sakti mandraguna bisa nenung jelema malikeun hate jelema Wah, ieu jagat tenan. dina mangsa Arjuna keur ngalamun di dinya dilebetkeunana ieu pangaruh ilmuna iya sia den neraking kang ngawatek aji kang lineung ngawatek aji sihir aji tenung Wah, asup sia Yara kana awakna ya. sapikir mending ilmu ai ilmu mah bakal langgeng lila Pakamang Pak ieu mah nanti loba minta jelema hiji dari jalma biasa. si Semar ngaranna Jalma biasa kira-kira. ya atuh mangga teh teuing Gusti Prabu hah sia abus nu matak urang kucing-kucingan jeung aing Gitu, aing nendung jalma balangah. sanggup sangem kaula nun heueuh jig bawa
eta syarat anu mutlak pikeun ngamilik ilmu panemu jampe pamake kagagahan kasaktian ti kaula. Ayeuna keneh moal dingkekeun deui Semar bade di Bantun. Ulah hirup-hirup menang nyacak. Sumuhun mangga teh teuing. Mutilasi heula. Mutilasi heula. Ku aing dek dibeulem di dieu. Nek dikecapan. Dek dikecapan. Erek make Ajinomoto. Jangan seberiji dan tertekanan aku. Wayahna atuh ai sanggup mah mangga kaula nu nanging nyuhunkeun saksi we ti dieu. Nyuhunkeun saksi Senopati. Tuturkeun Arjuna. Anteur Saksian. misi bohong. Unjuk sumangga nampi kana naon rupiah kapalai salira. Mangga Gusti abdi bade jajab Arjuna. Jik tuturkeun. Sae. Mudah-mudahan atuh Arjuna ari bener mah sanggup kaula nu bakal jadi saksi pikeun nyokot syarat ngelmu anjeun nya teh nyokot Semar. Mangga kaula nu jig init pralu mampajung lumaku. Amin. Arjuna nu parantos kapangaruhan gilig pikeun ngalan nyawa Semar Badranaya. Duh, iya iki. Jik. Semar Badranaya wayahna anjeun bakal dipake syarat pikeun ngelmu. Da kaula oge ieu teh ngelmu teh pikeun melaan nagara. Jeung tibatan ancur nagara mending eueuh anjeun saurang. Sumuhun. Tuturkeun mangga Gusti heueuh teteh mudah-mudahan we nyengsang paehan di jalan mangga Gusti Romios los menang nyacak Beres. hayang aing barang hakan jelema. Oh gitu sae. Saha nu rek ngaganggu aing? Wah aya. Arjuna kairing ieu Senopati. Duh, iya iki. Maksud ngajuk-juk tumaritis ngalan nyawa Semar Badranaya. Beres. Ari sateu acana angkat teh Arjuna nyampeurna kula Sadewa. Kantenan. Ayeuna kula Sadewa mah nolak kana kapalai Arjuna bade guguru ilmu. Sumuhun. Ukituna kula Sadewa laporan ka Bima yen Arjuna bade guguru ilmu ka nagara awu-awu langit. Duh, iya iki. Atuh ieu rakana nyata Bima. Beres. Waos kekerot soca beureum yen nawiskeun teu satuju Arjuna bade guguru ilmu ka raja awu-awu langit. Wow, tenang. Ngagidik lumampah Bima seja nyanak Arjuna ka nagara awu-awu langit. Duh. Maklum jalma jangkung gede dugi karaclang simet jangkrik anu kagejlikeun ku gejlikna Bima. Iya iki.
Arjuna kaya wong gendeng. Doh, naha kulan. Terido aing boga dulur dek guguru ka jurig. Oh gitu. Beres. Hartina nyengsang tina pengabdian ka hadirat Gusti nu kagungan. Ih, katenan. Pamikir Murtad sia. laras. Ari bade gugurukan dadebin. Urang awu langit. Hampura kaula moarek ganggu kamararane. Tapi kaula rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna. Laras. Kula moarek ngaganggu ka araranjeun sapanjang anjeun can ngaganggu ka kaula. Katenan. Tapi lamun araranjeun ngaganggu ka kaula hayang saling harepan jeung kaula. Saya. Asik seni pribadi miara budaya bangsa geningan miara budaya bangsa ngolah seni abdi perhatian mah katungan silna ge bukti seni sing jadi atikan tontonan jadi tontonan jadi tuntunan Kang sambil lumampah mandek satengah king marga satengah king marga waos kekerot soca beureum nawiskeun Bima nafsu ngagudug-udug amarah teu kawadahan ras karayina Arjuna anu bade tega ngawakapkeun diri ka jurig. Doh, dantos. Gun mirahangan diga. Si Arjuna oranyana. Luak leok ipis iman. Tuang rai teh kulan. Angin-anginan mana teh. Kaduhung di satujuan ngaranna teh Arjuna. Aya air teh cai. Laras. Laras. Ayeuna maksudna dek guguru ilmu ka jurig lebar. Wah, kan Dek dikamanakeun harkat derajat manusia. eta kulan manglebar teh. Lain disyukurkeun ku pangeran geus digelaran yen manusia teh gelarna mulya Leres. Mulia atuh kulan. bisa kaangkat harkat derajat manusia lamun eta kamuliaan digunakeun Kandenan. nyaeta bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan. Oh, tenan. Rasa manusia anu moal aya nu leuwih deui malaikat kabeh sujud Leres. di piwarang kuno kagunganana aing sekeseler Nabi Adam Wong kantenan. Sebat manusia sebat pangmulyana ge manusia. kari-kari ayeuna dek diwakafkeun ka jurig dumeh kabita ku ilmu
kasaktian kagagahan patongong-tongong jeung lahaola pasalia pasalia yen manusia madayana upayana teu ngaboga-boga kantena sedangkan di mana manusia geus boga ilmu kaituna bakal pinter sumuhun memang geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana kantena sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh lu pinter nggak bodoh wae kan bodoh teh jadi pikeun ngatur eta ilmu supaya ulah nepi ka jadi dosa teh barengan ku iman ari iman wah kabina-bina si Arjuna sumuhun barang Bima bade lumampah deui katingali ku Arjuna ieu ge Gusti Senopati kula wayahna nyalingker we salira mah nah itu dia payun aya pun lanceuk oh eta teh tuang raka leres anu ngabedegat teh anu ngabedegat leres oh disugan kaula teh badanten sareng pun adina kula sadewa naon nya ninggal kanyataan eta raja teh hampir sabelah dunya raja-raja parantos taat taluk ka anjeunna tuluy tak kaula teh katarik sanes bade taluk nanging kaula teh bade ngalap ilmu nawe bade guguru ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan ditarima kungsi pangi bingaheun pisan kadongkapan kaula teh baingan lu halo ka kaler nya bungah meureun jadi loba balad kaula teh parantos sah di aku muridna ku eta raja nya eta rek ngalap naon kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan yang bisa sebesar wah eta pindahkeun deui si otak teh kada hulu ulah ditunda di pasar sim toldak ajen adat jeung kebiasaan di negara Marta di mana aya naon-naon teh kudu musyawarah mufakat saur manuk eta negara urang mah melakukan tindakan sorangan hari kitu kumaha ayeuna komo ngadenge make jeung dek guguru kagagahan kasaktian kamandragunaan ilmu ketebalan Tet, kaulanu sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereuh-reuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa karan anjeung karanapan ku urang keur manusia lain kudu ngalap ilmu kagagahan kasaktian tapi keur manusia kudu dibalikeun deui kana asalna balikeun deui kana fitrahna yen manusia teu ngabogaan naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sanajan manusia gagah sakti mandraguna tetep hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana saha nu gagah teh saha daya jangan meten gagah dina kanyataanana jelema kuati kadek kuati tembak datang nyeri huntu ngahuhu dibere muntaber teh mah jeng-jehe dibere seueangan muntaber ngajeng-jehe manusia bakal disebut gagah lamun manusia geus bener-bener bisa maraban anak pamajikanana ku rezeki anu halal
sing inget tangan ukur pang bibita wungkul tapi sabenerna aya nu leuwih alus kahirupan dunya aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya jatana akhirat patokan urang mah ya nanging da ieu mah peryogi teh di dunya heuh cing pinuh ku pengabdian Dah. Iya. Cekolot baheula nyarita bisana aman jeung tentrem ieu nagara lamun geus dipingpin ku budak angon dipingpin ku satria piningit lain nganu harti satria piningit itu kudu diaku lain tapi karakter teh kudu kapingit ye kabeh didikan rohani jeung jasmani Dah. ngansik dina diri budak angon budak hartina budak dirinya teh nyaeta jalma anu pinuh ku pengabdian Cenah jai. tingali dina katerangan lamun jelema pinuh ku pengabdian moal jauh tidak pitulung iya kana budu wa iya kana lain emut ayah kadinya cing nyangsang saya ilmu teh ulah jadi kedok goblok tapi buktikeun dina gawe anu nyata sapopoe dina pengabdian bulan ieu mah kawas nu heueuh jaritakeun ilmu di hareupeun bawahan kari-kari sia nyengsang tina pengabdian dek ku guru ka jurig cing inget jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia eta we patokan hirup mobil onyok Pangeran geus ngabejaan ngaliwatan rasulna adegeun salat eta sakitu gogorowogan lain laksanakeun adegeun belgung adegeun di syariatan tuh tenyo hiji perusahaan ngadegeun tower keur komunikasi teh belgung eta mah bangsa bodoh eta mah rek XL dek simpati kaituna dek mentari pe erek pren pe anu penting bisa komunikasi lamun anjeun geus bisa ngadegeun salat pikeun komunikasi anjeun jeung pangeran pek dek Rahman dek Rahim dek Jabar dek Qahar kusia jugjug eta pigurueun teh lain gugur ka juri geblek wah ya sebetos salira mah bulan dah sia milu ngageunut-geunut jajantung henteu tuning heug cing karasa ku sia di mana geus karasa rumasa yen hirup teh teu boga naon-naon belgung Banteu milu sia ngageunut-geunut jajantung tapi urang teh kakokop ku kodrat jeung irodatna rumasa sia ngasupkeun denge kana jejewir ngasupkeun awas kana rumasa sia ngasupkeun awas kana panon nepi ka riweuh ngadenge nu sakti kapangaruhan kabita gitu-gitu aja kok repot eta we petak moal aya oge juragan-juragan teh lah aya wong gendeng kamu gitu aja repot prikit balik sia balik prikit tiu panuhune cing tiasa ngawidian ieu teh pameng kaula teh ieu teh maksad teh supaya manehna teh kasadap elmuna ke geus beunang elmuna baka pangih kalemahanana pengecut sia rek jadi bangsa heula penjilat sia jiran kedekeun bari mulungan da anjeun moal kuat ngalawana naon aing moal ngaganggu maranehna
kapan sidik loba raja-raja nu geus taraluk eta mah raja-raja nu leumpeuh Yuni epes mer cing reug-reug ne cing pageuh ulah umut kalinuan ulah kedah keanginan cicing istiqomah dina manusana dina habitat manusia nyaeta anu pitrok nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun aing pangna nyarek teh naon sabab sia teh kepala daerah lamun ayeuna guguru ka jurig engke kapangaruhan ku jurig engke anak-anak buah sia bakal milu ka sia bakal nyebar ya penyakit jurig di negara aing cing inget sia ayeuna teh kaula bade ngabantun syaratna syarat naon syarat ngelmu naon nyaeta Semar Badranaya kedah diteuk-teuk opat alah buah gelo sia teh aing kudu mawa ka rumah sakit jiwa poe ieu ka sia geus kasuci sia otak teh goblok nepi ka kitu eta manusana ka mana kafir sia hartina kafir teh tina kupar hartina katutupan jiwa manusana katutupan sia ku pangaruh-pangaruh iblis si Semar dek dipaehan eta teh nu ngajadikeun sia goblok sia jadi pamimpin teh ku ayana si Semar ku ayana rakyat pikir ku sia lamun eueuh rakyat nah sia terek mimpin cucunguk tu cara keur hayang bareto hayang jadi pamimpin tapi kaapruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak kamis budi berehan deui baligo pagede-gede ai geus jadi diuk dina kursi ngadon culang cileung dengan palingeun bangsat sia nepi ka bebeakan kitu Bima aya kadua ngarojong kana pamaksudan anu jadi dulur keur hukum di negara aing moal sieut kanu hideung moal ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah dituntut ku aing lamun kitu carana anjeun dek ngalunturkeun dulur ngalaaskeun babarayaan ngalengitkeun pencakaki teu aya halangan baheula parbut susu ayeuna parbut aturan ayeuna aing teh lain orok lain bebenyit tapi Arjuna teh geus dewasa acan dewasa sia teh bolon keneh kabitaan kitu sia hartina teh panasan teh batur gagah hayang milu batur tetangga kabori mobil panas anu kaituna fitnah pajar ngaji monyet jadi fitnah kaituna sia teh belgung Arjuna sanajan anjeun gede moal ditarajian moal ngejat satu yang bea sok urang adu jajaten jeung aing pangaruh juri nyerep tos tega untuk muyul tega karaka gitu ka poho ka kieu paingan karayat kaluarkeun saya ilmu jurig teh sok jaja pangarti ayo apa kon wani marang aku Allah ngomong gitu pasan mana ku sabelah ku aing goblok sia wani karaka bajal ku teh wani cenah ka aing kitu karaka jeung sabelah we leungeun ieu tah awak sagede kitu mah sia kurang ngajar Bima utang pati bayar pati hutang wirang dek bae wirang sikan sok aing wah mana ilmu jurig teh geuning namru geuningan eueuh nyarap aduh da ilmu na ge can dibere atuh geuning paingan
Yaan siap kaya wong gendeng teh. Sok. Nying harapan sia memuarti hareup aing. Baik. Tenggelan aing ilmu juri keluarga. Iya. Sok sekalian pencetan. Tiis kitu sia neungeul teh. Rajang mencetan itu. Nuhun adi aing geus bisa mensetan. Goblok saja megel jeung naon. Jaga kalau ping-ping. Kurang iya. Weh. Goblok. Wah, naon oke gogodok kulan. Atuh sarua we jeung bonteng ngalawan setum. Lain lawan. Arjuna maka dilawan. Bu, moal kuat Arjuna karunya. Leres kulan. Nepi ka dipangpengkeun deuleu itu nepi ka tikusruk Arjuna. Panyarta lelo mawar. Arjuna nafsu kagila-gila latihin pinasti bersaya latihin pinasti kersayaan Bima segala rupa ge kudu jeung keahlianana. Beres. Memang aiso fisik gelut mah kaula moal kuat. Tapi Arjuna murid Dorna. Deh. Murid kahiji dina mentangkeun panah. Baheula keur latihanana. Beres. Tong boro make jeung nemak nu gede manuk piit jarak 1 kilometer. Leres kumaha Ditembak ku kaula. Benang. Da kaburu hiber manukna. Montong bawa ngomong wae atuh sajempe. Aden bawa banyu ke anak. Rasakeun panah kaula bakar nusuk kana ti koros. Mangsana ayeuna bongan teu nyaluyuan kana kahyang nu jadi dulur. Dina harti anjeun bakal jadi musuh satru kabuyutan sanajan saturunan. Rasakeun Bima.
aing bener-bener jiwa nageus kalimpudan ku iblis. Parantos kau sapkorot eta ulah. Teu sadar aing Kumaha ulah? kaduhung dipangpengkeun. Oh, leres. Si eta mah lamun gelut jauh nu nemak si eta mah. Laras maksudnya. Da eta senjatana. Bener li. Lamun teu diparengkeun mawa panas si eta mah maledong. Urukan teh tuang rai mah kitu adat-adatan nu teh kula. Tika paureun. Yakin aing paeh hayeuna ieu. Wah, leres kula. Jadi korban pengkhianatan jadi dulur. Sumuhun. Gusti nu kagungan. Leres. Da lain dina dadasaranku ngewa kaula nepi ka kieu teh. Nyaah, Ya, dulur aing geus kalimpudan ku jurig hatena. sumuhun. Makan punya akad tuang rai. Hak-hakna manusia diantep ai hak jurig dina dadana pinuh. Akhirna nu asih dipulang sengit teh eta. Nu asih dipulang sengit nu nyaah dipulang moha. Leres. Yakin aing percaya si eta mah lamun nemak teh tara misleuk muridorna kahiji. Leres. Tegang pati ilang dunya sawarga kunawi hayu papatan pata perlaya. Ieu ge. Saang bulan 14 teu geuneuk teu mareuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Eta. Ridho aing dipayahan ku dulur. Oh kitu kula. Tapi paniatan aing tetep aing teu satuju negara aing kaentepan ku juri. Leres. Kaentepan ku pangaruh-pangaruh setan. Teu widi. Peng Teu widi kula. nyangakeun kana kodrat irodat. Leres. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi fardotillah, Walah. bi hikmatillah, bi mujizatillah, Saya. bi ilmillah, bi aunillah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wah. Asrah. Leres. Wah, siap beunang. Tapi ka mebes kitu. Waduh, Kade. padahal aing teu bisa naon-naon. Sumuhun tapi meuni sakilat kula. Yakin pitulung pangeran Kodrat iradat. yen aing hirup di dunya henteu leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Raqib jeung Atid. Leres. Sing waspada we. Nyalametkeun kaula tina sasaran musuh nepi ka sakilat leungeun dewa. Sumuhun. Refleks antara gawe panon hate gerak Leres. paingan kakasih Allah teh aljama Oh jama. Tenang. gawe bareng tapi ka bisa nyalametkeun ka kaula tina sasaran musuh. Aduh kade. Ulah nyarios wae Aden. Sing Nuhun Gusti. sing rancing geus. Nyaan aing diserobot terus ieu. Sing rancing. Silakan. Oh, Kade. ya sing leuwih ti Sing was. kitu. Ya. Ya. Sing rancing geus kade. Untung kula. selamat. Saur, Iya, bawa ngomong wae atuh jempe. Jadi we cilaka. saur abdi mah ngawartosan. Untung kanu kieu keunana. Kudu kada carincing teh kitu ulah nyarios wae. Iya. Woi. Oh, jeung soak jeung naon ai. Aya eta. Wih, edan teh. Naon? Papatong teh mah. Papatong ketika senjata keur soak. Sugan teh senjata ai soak mah papatong oge jiga pisan. Alah, Karaos ku abdi. aduh, si Arjuna terus-terusan bahaya ya. Wah, Wih, canak Aden sumputkeun bae sia manebikeun deui. rawatan. Ya. Aya naon? Tong masakeun anjeun. Kaula nu tong maksakeun. Wah,
ieu teh mangrupakeun hambatan keur anjeun, halangan keur anjeun. Wakiat bulan sareng dipaksakeun ge. Tong dilawan bahaya. Sanes tani tuang rakama tuh. Atuh kumaha kedahna parantos kieu kaula teu bakal diancam terus. Percayakeun ka kaula. Kumaha? Percayakeun. Ya wakil Abeh teu ngaganggu. Nyangakeun pami kitu mah los tilit heula. Doh. Wakil kene kadinya bulan Dilawan fisik moal kuat aing oge. Moal aya nu kiat bulan fisik mah Eta sarawe-rawena teh eta leungeun nepi ka refleks kitu si eta. Pos panayagan Jelema jangkung gede kitu atuh. Wah, katenan. Aing kakara nempo jurus model kitu. Bari refleks lah. Ieu tempat leuweung ieu ku aing bakal dirimunan ku pepedut. Ku Ibun Bajra. Bakal nurunkeun halimun. Halimun Bajra. Bakal nurunkeun kabut anu kandal si Bima supaya linglung di ieu tempat. Bakal katalimeng mo. Bakal katalimeng sia. Beres, saya. Deneraking kang ngawatek aji kang Lindeuwi. Ngawatek aji kang Lindeuwi. Samiatipuna ambat. Malam tumeraping api. Doh, ieu inggih saciduhing matu sakacaping nyata ngadak-ngadak ieu tempat jadi alem. Bari ku kabut turun ti luhur. Beres. Kaayaan tempat poek ku kabut ieu tempat. Panuju sia. poek biasa. Geus poek, Geus poek. geus poek. Eta geus poek. Turun kabut, Turun kabut. turun kabut, Turun kabut. Eta geus poek. Geus poek. Wah, Eta aweuhan abong dina gawir. semohon aura ieu anu mantul. Keun sia hayang nya. Kaayaan Bima teka tingali curug-curug acan. Walah. Poek Arjuna, poek mongkreng. Net. Beres gua. Cilaka aing poek ieu teu puluh jeung ti dalalagor kana kai. Poek mongkreng buta Net. bodoh. Beres. Penasti kersayang tumampara. Ieu inggih. Barang ngalengkah ka payun teu apaleun gawir anu sakitu lungkawing. Beres. Atuh Bima gugulutukan. Inggih. Aing gubrag ka handap teh deui kalah kana emel. Kana rawa teh mah. Kana rawa jadi Bima amles samet beung. Wah! Tulung Net. Aing tigebrus Net. Wah, Tulung Net. kuatir juragan ageung kula. Ukeuy. Net, tulung Net. Naon kula? Geus tigebrus. Geus digebrus. Geus tigebrus. Geus digebrus. Kana emel. Kana Eta geus tigebrus. Lajan mungkir da geus takdir ranjang mumpang da geus kadar milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. eta cucuk Eta awuhan aing kalebak nepi ka tarik kitu. nepi ka bentes mah. Lain eta cucuk. Cucuk. Tulung Neta. Arjuna, kaula aya eta teh nyebut net teh ka saha? Kasaha teh nyebut net. Ka kaula. Nah,
apa ngaran kaula teh Janaka jadi neneh natina Janaka teh Jenet Oh eta. nah asa jauh Asa teh da nyambung. deket keneh kana Janool Asa teh nyambung teh. deket keneh kana Juned Deket. atawa ka Danu Deket kena kasih mis. Net tulung net tah Tah. si Bima minta tulung ka adina ngomongna endet-endetan naon jadi Nah. bangkong catang gitu Pakai aya nu ngaran. nemalan ka aing bieu ulah mana tah bangkong disada bieu Pantas teh naplo. gara dengekeun si Bima ngomongna endet-endetan endet-endetan euy dah halus ya belentuk halus di sadana Halus. keur beger teh marukana aing jaluna meureun Bisa jadi teteh. heeh belentuk halus kitu di sadana euy Mun kukut teteh. aduh lamun panggih di kuku teh belentuk mau teu geulis teh belentuk Wah teh cantik kok. aduh tulung neta sada suwike si Bima mah Benar. tulung net eta Tah. itu aing kataji ku belentuk geura Kawinkeun jeung Naspro na. si Bima ngomongna netan Aduh. halus pisan deuleu Bentes. aduh Bangkong keur murua meureun mah. si bisa jadi teteh keur kembang sungsang jadi bangkong mun cara jelema memberi teteh kembang sungsang dina angkunang kotak rawis waya sadanya Sada pisan bulan. eta tulung net si Bima mah geuning ngomongna net-netan Bima mah ngomongna netan deuh Aya ku beres. si goblok teh juga teh belentuk itu tukang gambang si goblok teh keur goreng patut teh sia Keur kawin ka kolot. kumaha Arjuna kene antep antep wae si Bima antep lah beres kurang neraskeun lalampahan hayo aya Pak Haji Didin Leres aya. munut sengot cenah sok Oh mangga. Oh hey. Ba. Eh. Oh. badanan karena syaratnya mupikeun nyacak Semar Badranaya. Tuh, iya inggih. Sedangkeun ari Semar teh nuju teu damang wales.
kulawarga Semar ayeuna nuju kiamat manahna malah kantos tetiasa lebet cai-cai acan ripuh kayaan Semar patrana ubar aber kaitu ka dieu teh aya halandong anu tiasa ngadamangkeun kitu kaayaan dina mangsana Semar tiasa sasauran tuh leres cenah palai dilayad ku para gegeden anu aya di puseur daya leres atuh ku kituna Astra jinga dawala ngalaksanakeun kana kapalaina yen Semar palai dilayad tenan bade dedeheus ka puseur daya nepangan Yudhistira Arjuna Bimana kula sadewa yen Semar palai dilayad sumuhun ayeuna aya di satengahing marga ya akang kiamat deuleu kulawarga dewek ayeuna kiamat kumari akang teh oh da nyeta da kudu kage lain teu kaharti da pugu bakal kaalaman ku sararea oge sumuhun ai teh aya naon akang teh oh ngan nya kitu teh we geuning keuna ka kulawarga dewek anu teh sedih teh nah aya naon akang teh abi mana we pun bapa teh damang ih na tos sabaraha dinten ari akang sasasih teh kawitna mah panas tiris oh kitu kawitna tadi ina teh ngan ukur di pencetannya jeung di pencetan aya sugan teh moal kateterasan moal tina perubahan cuaca rupina mah akang teuing atuh dumeh pabaru meureun ayeuna dumeh Imlek ari akang maksad bade ka mana ayeuna lain dina waktu tiasa kena sasauran da ayeuna mah tos teu siasa lebet cai-cai acan sumuhun ai kitu hayang cenah dewek teh dilayat jang kudunungan oh kitu akang hayang panggih bisi numpak caringin di buruan sumuhun jadi pati-pati dewek ninggalkeun alam dunya oge cenah wajarkeun teh hayang dilayat heula kan bae tong sedih akang janten maksad teh akang bade ka puseur daya lain dewek sedih teh kalah jarang sirikeun batur ka dewek kan bae akang nya kitu ai tukang heureuy cilaka teh akang lah tapi parendene kitu euy genteng-genteng ulah potong heuh minta doana kalayan minta hampura ka si lain ih sami-sami akang ah bisi dina waktu bapa nuju damang harita waktu ngobrol jeung si lain bisi si lain kasinggung kolbu ka gebrak mana heuh hampura we ih sami-sami akang sami-sami bisi diparengkeun bapa dewek boga hutang sami-sami kan omongkeun ka dewek beureun dewek anu mayarna oh sae mangga bisi aya rencangan bisi aya babaturan heueuh ieu mah bejane dewek bisi ka bawa maot ke teh hutang deui oh mangga atuh akang teh teh bade ka puseur daya panginten bade ka puseur daya ngawartosan dunungan ih sae akang teh peryogi teh lah naon da amanat da ceuk ma oge cenah ulah gering sararea ulah ka bawah jadi gering urang lamun nguluwut teh hartina gering sararea ulah ka bawah gering urang makan da yeuna mah euy atuh da puguh heuh apruk-aprukan mode kieu rek ka kota teh kabeneran we geuning nyimpang kasangkan urip teh ieu dah aya rib-rib nu di jalan Pemandian Cipanas sangkan urip sigana Mekar Kuningan sigana Mekar pokokna Bapak Sumartono kali Ibu Ela Nur Laila Sari sumuhun anjeunna teh ngahitanan putrana Cep Jaka Saugi sumuhun akang telepat oh da dek teh kudu ngahibur meureun sanajan bapak di lembur teu damang nya urang mah ngahibur we kulan ngiring doa aya amplopna mah katampi ti Pak Haji Didin ye goreng mujair nila ada atas katampi nu aya nu rumah rezeki deuleu ye aya nu makelan aya nu mekelan deuleu aya boron anak can deuleu dulur dewek Sersan Heru ada eta geuning eta teh putrana dalang Abason Jaya kapungkur sumuhun Bapak Sonjaya bulan dinasna di dia di Kodim sumuhun di Kodim akang alhamdulillah sareng payana di saya tepangkeun di waktu sieunya ih kan tenan akang alhamdulillah jang bulan ka si Dawala
urang ngahibur heula ieu Cep Jaka Syaugi Sumohon akan parantos bered kasep ieu parantos salam. putrana Bapak Sumartono kali Ibu Ela Laras. da urang teh fungsina ge hiburan heuh Ikan tenan. makanya masih da wala kali kitu urang ngahibur heula sakedeung Sareng kenek makanya ulah lain kakak piceun nih. Kang Wani dan kanya-kanya heuh Kang Wani kayaknya anu tetulus ngumara ke Subang. jelema nu tara seuri ka dia ayeuna pun di helm seuri cenah mah Didangu deui Kang Wani. Ulah rek mang Coba. urang kuningan ulah aing-aingan Aya mangkos. di dunia orang Aya kan dongeng. obat semua kabatur pamaman kelakuan nu teu jujur samemeh untuk mitutur Patrick sama Ojo. badan sakucu Jawa singkil we itu gening Berlin. tega ibu Bapak Sumartono kali Ibu Ela Sariwan begitu tega. parsa kalian kita jauh wah ibu urang kali teh ibu ramana ruas dugi ka dicana ka dokter bisi anak titanus Disinfeksi. tak ieu mah ngahaja dikeureut malah nu ngeureutna ge diburuhan teganian di kau tapi si ngoreng hakikatna ieu ibu ramana teh ridho ikhlas nyaeta nyumponan kada sunah Rasul. tuh pikir itu sila ieu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kapungkur di sepitana teh Yusua 80 tahun leuwih. Oh, Bayangkeun sia jeung rambut jeung lihat.
boleh dikeutna dari tangohkeun dina cakang dekol tina batu teu seukeut-seukeut acan nya ayeuna mah murang kalih keneh di sepitan teh naon sababna abeh teh cager masih kena wudu kulitna dia mah pertumbuhanana eta keneh abeh teh cager ongkos coba lamun 40 tahun dikereut di sepitan hese cageurna teh maka hese eta jadi anu sadarajat jeung nyepitan teh hiji nyepitan dua ngeuretan kuku katiluna ngadudutan bulu kelek ngadahung kumis jeung ngeureut ieu neutekan baok jorang atuh nah jorang ngaranna naik kudu nyebut inyuk mau padi bede Nur Agung aya ngaran lembur teh baok bener aya mendekat si Kedang diganti ke kungaran Tanjung Anom kalah Praseha ini anggar dah yang baok nanti baheulana eta gitu diganti kampung iman dugi ka direuah-reuah diayakeun sagala rupingna ieu deudeuh kaputrana sagala disampat kalaya nyuhunkeun restu ka sadayana mudah-mudahan ieu murang kalih teh cing jadi jalmi anu soleh anu guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirupna jajak ancep dina agamana amin cinakna ieu murang kalih teh jadi jalmi anu soleh amin gitu sakitu teu pira da urang bagian ngahiburna ayeuna urang bagian ngahiburna nya oke ditolong sok prioritaskeun ieu mah dewek ngahibur terkenang di eureun-eureun rasaan mah kurang kumaha dewek teh mipit amit ngalamenta tadi nama see sararumping di mana-mana disukrak di Kang Agnes nu tebih Kang Raka Batara di Cirebon tah cincet teh meuli resepkeun pisan pikir sia ada seni sunat teh can Kang Sersan Heru Sarsan Heru Kang Yana Karyana sararumping ka dieu Ibu Kombes polisi Tinsi laras BBA di Jakarta aya aya wakino Bapak Dr. Anas Haji Ramin Nur Hasanuddin eta Bapak Ketua Panitia ketua panitia Bapak Ain Hairudin Bapak Kades Pandawan urukan sumping segenap pemilih moal tahu muslim cicing adan betul kalau ngomong ke tahu kapannya kusi lain aja apa akan usaha lain aja tukang tahu ke sarua aja sia gitu usaha mana nama-nama nah iya hikmahna teh euy jadi Bapak Sumartono kagungan maksud teh bisa ngahirupan sararea secara langsung ya teh mukakeun lapangan kerja dina penting ieu semua nu dagang tahu nu dagang baso lupa rupi-rupi anu menang jodoh anu cocokan budak anu cocokan kolot rupa-rupa anu dagang dina wayang heeh kira pikir ku sia Bapak Asmu panitia Bapak Pak Sajim Wah Jam Hadi Pak Oni sareng AA Raka Batara Pak Sumardi Pak Ahdi Pak Maman Pak Nana Kang Budi Kalimangis aya Mas Tuing aya Mas Tuing anu masihan ongkos kakak lumayan anu masihan ongkos ka dewek Mas Tuing bageur ka dewek mah resep pisan ngerjai panganan eta Mas Tuing Mas Tuing keamanan sangar urip nya keamanan sangkan urip Mas Tuing Tuing bener Tuing namanya
Asep Sudrajat Eta manuk untuing. Manuk Puntuing Padudung Ciomas karena rumpul di dia Bapak Haji Ustaz Ayub Kang Riki Kang Dome Alhamdulillah karena rumpul iya karasan halodonya iya sanajan usum pabaru tadi we geuning enjing siang hujan teh sakedap alhamdulillah halodo kan alhamdulillah wa syukurillah Gusti abdi tiasa silaturahim dina wengi ieu sareng urang dieu hempak merbayaksa sumping nu ti mana-mana nu ti Cirebon cing Tarorojo SSDW oh Jalaksana Cilimus Jamu Timbang Bojong Mandorasa Linggarjati Manislor pada menak ini pada neungeul bikin pada mere kan Mangkos ka dieu akang Mangkos mana saja Mangkos Alok murid Pak Eye atuh ka dieu kitu ngalok di dieu bantuan di dieu nah ada biar di panggung disada gitu teu ngalok kana ke ngopi we mumpul nuhun ulu jeung tepang seniman seniwati nuhun ulu jeung tepang muga-muga cing parajang Yuswa arageung milik sadayana nya sumuhun akang cing babari maot ngadoakeun teh panjang umur ieu babari maot nah ada salah aing mah cing babari maot jeung tibatan hese pae pikir ku sia ripuh dah hese pae teh dibujang anjing teh hirup panjang tapi bari gering saumur umurnya kan bener mending maot ngadoakeun teh lain ngadoakeun teh maot cing babari maot sing babari maot ulah nepi ka digunyang ganying ka itu ka dieu wah mandi heula salat heula geus salat nyalakeun Allah Allahu Akbar karela poe eta teh babari pan cenah tapi gak yang kitu mau teh kan sok ayeuna oh ngakang hikat kali ka selit ka kitu euy Bapak Sumartono ieu murang kalih nu disepitan bagja pisan maka jeung ieu teh micinta kana kesenian urang secara teh langsung ieu teh ngalestarikeun budaya urang kesenian Sunda warisan ti para wali sumuhun alhamdulillah dalam unsur dirunaikeun mah turunan-turunan heuh dewek da dewek oge ti dinya ti Ciledug baheula oh kitu akang ka si Ciledug dagang bawang goblok si Ciledug dagang bawang we Ciledug buat tukang bawang beureuh oh aya turunan di Sunan Kalijati kayak gitu teh oh nikah ka babah nya akang mah boga turunan Arya Kamuning da dewek teh nu ka 10na matak payu teh ka Kuningan geuning dek mah aya teureus di dieu aya keturunan Sunan Kaliangke lain Sunan Kaliangke belum alah ampun Gusti matak teh di urang Kuningan buat dulur akang teh paraya buat ibu kitu ya kitu mun sejarah mun kudu nyarita ka dieu nya ya natrat mudah-mudahan sanajan urang diancam ku kiamat ku pangeran ayeuna aya siki jagong pelakeuneun kiamat rek isuk tetepkeun pelakeun tenang hirup mah bener nya ulah ka bawah arus ulah dari nu urang lumatak dina lepa dieu hirup di dunya mah cing tentrem sabab dunya teh alam panah teh alam ruksak ya alam rusak alam panah da cenah geuningan ceuk Ustad Ayub oge aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula eta teh dina surat Waduhe eta teh waduha Waduhe walaili ida saje oh nah kali ngaheureukeun agama ibadah aya kumaha apina waduha saya bicara itu berdasarkan data-data yang otentik tanggung jawab
Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya. Iya dong. Swear. Tak kudu umum dan batur waduha akan waduhe jauh-jauh. Ai harti mah eta kene, ai waduhe teh eta teh alifna, eta teh digenti ku iya. Oh alif Ngan iya jadi harap mati teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi HIE jabar hae. HIA jabar hae. Jadi waduhe walaili ida saja. Mainan di parabot. Eta teh dina kitab Alfiah bab imalah. Ada pikir ya. Mata kudu jero ke ilmu ke gitu kan. Percaya kakak. Sepakai parabot ada perkara. Oh, udah ngalah belut oke teh make pacu mau pati beunang. Teu make parabot mah. Benar anu masuk ya ujaran. Baheula aing keur diajar ilmu syaraf Akhir gitu. gencreng urang tanya. Heeh. Gencreng di kebo ireng bener. Hari baheula mah di masjid oge masjidna ti Palupuh geuning bilik. Palupuh ku bilik. Canaya pangeras baheula mah hahaluangan di masjid teh kitu we aya subuh teh. Tapi Diajar ilmu syaraf teh geuning. wahas. Wa'ala yaqulu gitu. Wa'ala yaqulu falan fahuwa fa'ilun. Dalang oge dalang lamun dicopot ku ilmu syaraf mah aya. Aya teh. Jadi dalang teh asa tina kecap dalilun. Oh dalilun. Jadi lamna dieuweuhkeun hiji genti ku tasdid jadi dala ya dulu dilalatan fahuwa da'lun. Isimna isim fa'il hartina nuduhkeun. Eta teh. Kumaha lamun aya nu ngaharapkeun kana wayang mari kita berdiskusi dengan saya. Betul. Tapi benar ada wayang mah haram coba aneh leg. Semua temelang nanti korong. Ya, Percaya kakak. itu tidak boleh. Dalam Quran. Kain Quran, ngomong ilmu syaraf tu saya. Heeh. Salah. Aku nopieu nama. Benar kan? Ai harita teh keur diajar pangalaya puluh palan teh dihaleuangkeun ai sugan teh guru can datang baru diheureuikeun bae teh. Dereukeun kumari ku akal. Palaya puluh palan bahwa Pak Uken. Ai sugan teh eueuh guru di tukang mun budak yang dibanting. Ngaheul jeung ilmu teh sia. Pamari. Tapi ka ayeuna budak sebelah seri. Pamari. Aing eta dendam ka guru hayang ngelawan, hayang geura gede baheula. Padahal neraka ye. Oh, pakai dendam. Aing dewek gede, aing maot guru teh. Dendam guru, dendam. Eta hari kakena yang dari balas atuh. Kumaha? Dewek nyeri hati dibanting teh manehna teh salat. Ai guru dewek teh janggot teh panjang, kumisna non teh. Ai salat di masjid Palupuh, akhirnya cengkat gitu guru kecepit. Kejepit eta kumisna teh hese cepat gitu. Ayo. Gitu we, ayo. Ayo wakan dewek itu kaki we. Beres bener. Mungkin puas ya aing ari tanya. Salat oge di subuh teh ditambahan 4 rakaat.